Aduh, ayo. Boga budak, hiji-hiji nate lalaki ikat kebeler, aing mah. Tetangga loba nu deui laporan. Duh, aing penting ka mana aing tadi ini tidak teh. Cara bebeja, kayak teh namprak we. Naon ieu bata duit bah yang usap bah. Ari maneh duit ku duit we. Poborahkeun museup ye. Abang masa papaehan lah ieu dah. Ngusip mah teu ieu kudu 25.000 atuh bah kira ku balah. Heuh, kaborah 20.000 aing keur kudu diurus teh. Percaya abang mah sok sesulumputan lah aing mah. Tuh, saya tetangga tinggal itu. Ku eta teh kurang teu dibere duit poe di kantor. Geus kabeh kentengna dijual poe make useup we. Pak, emang biasa rame kieu. Iya, man. Ada kumaha? Tatangga laporan. Kumaha? Kan saya dikatakan kabeh. Ulah doa, sok nyarakeun Atuh wae. gara dibere duit kurang teh da mending hayang useup sok. Lain masalah teu dibere duit, ada beda duit oke kalau teu parugu atuh geuning pake duit. Ada wadah atuh dah ai ngaranna urang hirup di jalan mah lah. Dia mending keur tiseun. Lain atuh Allah kitu aya ku baturan. Da atuh anger urang ngurus anak pemajikan mah da abah mah kadang-kadang teu peduli. Peduli urang ejaan. Kan ieu ka pamajikan teh itu aing teh jaan. Malahan ngomong-ngomong kawin deui aing mah hoream. Sama kawin deui. Ya ah. Aing ngomong. Aing ieu Salah. Wan, alhamdulillah. Bos, aduh. Teman. Asal aya naon teh asal mikir deh. Lain, bos ieu teh. Duh, kaliweukeun wae sabah karunya pangpangna mah. Oh, Sampai kita salah, Bah. Budak panggilena. Ya Allah, ya Robi. Hidup teh sing karunya ka kolotnya. Ulah ngageringan hate kolot. Ya. Omat kolot mah kudu dijaga. Ya. Lamun kolot moal aya di dinya. Tah dengekeun ya. Moal aya di dinya kolot. Coba mereka tawang ngantar Maka dawang. Tuh kumu kitu. Ulah. Oh, Ngesenakeun abi kata. siapa? Aja.